Satu saat saya buka kitab, ayat hadis panjang. Pertama yang tertarik, yang bikin saya tertarik karena panjangnya. Pertama sadadnya panjang, yang kedua matanya juga panjang, rawinya banyak. Akhirnya imet ningalina. Begitu diimetan, dibaca, ditelaah, puring kakek bulu punuk. Ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini. Jadi ternyata Pak, kondisi hari ini ku Rasul mah geus dijawab 14 abad yang lalu. Geura urang bacakeun sanad nama bagian ulumul hadis namanya. Keun we rawi nama urang cokot ieu we ye matana we pointerna. Hiji. Lam tazhar al fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam takun fi aslafihim. Hiji tah. Tepati-pati kamaksiatan, perzinahan geus merajalela di hiji kaum di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna, jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji kajawab geuning aya nama penyakit ti mimiti nu rame baheula HIV, human immunodeficiency virus, penyakitna AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Ngerti teu ibu? Apal teu ka Inggris? Haha, uing mah kuncina ge boga. Kunci Inggris can kapangi ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS, nyalahkan orang Hongkong maja teh SARS datang ti Hongkong keur banyakit sarame kuring ka Hongkong 2 kali ngaji jeung pamajikan malah ka ditu teh nu ngayakeunana konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakerwan tenaga kerja wanita Indonesia 2 kali ke zaman SARS kuring ka Hongkong teu kena penyakit SARS urang Hongkong calalager hayo nyalahkeun Hongkong. Datang nih penyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak-anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit. Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkeun hayam di podaran di pencitan di duruk. Bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan lamun hayam beak ku Allah dipindahkeun kana cak-cak flu cak-cak rek di podaran cak-cak kabeh. Cak-cak beak dipindahkeun ku Allah karena ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabeh. Beak ucing dipindahkeun ku Allah karena anjing flu gogok. Lain eta. Balik kana wayu cek wayu lamun kamaksiatan persinahan geus merajalela di Padaherang, maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit ke orang Padaherang. Tingali teu percaya mah ta ceuli ta ceuli. Ta ieu ceuli. Cek sairung marina ge. Isuk pageto lamun kamaksiatan di Indonesia di Padaherang hese di antep wae maka tingali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese neangan ubarna. Nauzubillahi min aneh orang Indonesia mah tuh ari agim nikah ger genyeleung ka presiden-presiden pipilueun ngomentar bahkan rame harita ampir we diaktifkeun di PP 10 agim nikah ger rame ari artis kumpul kebo ngajedog wae pan lieur. Bener tak? Dengekeun bu, agim teh lain zina nikah. Lamun agim nikah kan bae mun mata kitu geus bisaeun adil. Nah ijujun beuteung kawin 2 wae, beuteung hiji wae, henteu nyanung wae, uing mah takwa. Takut sama yang tua. Arita nya da nyaho ya bapak-bapak di delo mana lalaki istiqomah ya. Istiqomah teh lain boga pajangan hiji istiqomah. Istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Mataku sabab kitu kan bae bapak mah satu manina we. Lah naon tu manina teh Pak? Sugan teh tumpak nini ngeunah we. Si ibunya sarua we cek rumah tanggana sakinah no sakinah sare jeung aki-aki ngeunah cawa sarua ece ari takut teh lain sieun ku pamajikan uing mah ada bager lain sieun kuring na we kana diri sieun teu bisa adil ari kuring mah bet boro-boro adil naon waktu ge geus teu adil nyaina balik ti dieu teu balik langsung ke Kuningan tidak teh tak kudu ka Bandung deui mah capek Kuningan isuk di Kuningan isuk petingna di Cibingbin pecorena di Luragung petingna di Cibingbin berarti geus 3 balik peting tah jam 4 teh pan langsung cau ka bandara ini da boarding jam 7 jam 10 geus take off ini ke Madinah langsung ke balik di Madinah teh
balik di Mekah teh engke teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka mana ka Majalengka muter terus pamajikan teh geus sara katoel. Kadang-kadang pun bojo mah sok jealous Bu. Apa jealous eueuh? Timuru atuh dahar we sampeu teh nya jealous. Nyari tanda teh kieu, aya mah katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya, rumah teh cuma sekedar transit aja ganti baju aja, mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya. Saya si muring don't worry baby. Daripada kurmicen mama lu hedena apaan. Moal insyaallah agim doakeun. Lain agim mungkung geus nyanung di padaerang didoakeun ku kuring sing bisa adil. Anu acan ya saya sarankanlah satu sajalah. Mudah-mudahan weh hiji ge sing manfaat amin gitu geus teh kudu rame agim lain di zina nikah. Nah kenapa mesti rame da pugu ayatna pugu hadisna ngan kuring lamun panggih jeung agim tisaprak nikah can panggih deui Kang lamun panggih kuring rek ngamak ka agim teh mau sabar ngamak eta rini teh dikawin ku aing teh dipeula atuh coba geuring. Cobanya tapi kamari mah Kang di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 ngadukung poligami. Saya dukung poligami 20 jelema. Pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh. Nya pengen ngadukung dan ngora kabeh. Maya batur meureun kitu. Kan nu penting mah nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngajedog wae. Aya artis kumpul kebo geus boga anak ditanya ku infotainment kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede. Tenang aja kita kan enjoy begini ya sugan presiden ngagurubuk sugan MUI komentar sugan itu wah jepek matak cek pangeran sakieu iman bangsa Indonesia teh ditambahan deui ku aing penyakit tingali buktikeun pada wahyu ya mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyui rasul nyarios wahyu berarti di jerona jablay beuki loba di mana-mana. Dongdot jabdai malam mingguku ke Binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lay panggil aku si Jablay ibunya Jablay jambu be aku lalai. Tapi alhamdulillah Saritem Bapak apa Saritem di Bandung Saritem oh ini nyebut itu api-api ya pada Minang Saritem teh lokalisasi di Bandung ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna sabab eta Saritem umurna geus 200 tahun leuwih eta teh baheula mah tempat lacurna gubernur Belanda dengekeun heula gubernur Belanda di zaman gubernur Belanda kene tepi ka ayeuna wani nutup Dada Rosada wanian ayeuna wali kota Bandung ditutup ayeuna ku Dada Rosada. SMS na ku anjeunna ditemongan kawing wali kota Bandung tuh Kang Jujun tinggal nutup Saritem teh dari perkara enteng tuh nungan camaehan Allah bae masa kali cek Kang Gusna di sarua kuring ngomong bae masa kali cek kuring hirup mah 2 kali bae sakali engke teh aya hirup deui Kang geus bae teh ngan hirup nu engke dipertaruhkeun ayeuna ish kariman au mut syahidat sak ayeuna tong sieun ceng teh maknya nu ngadukungna jutaan aya nu teu 1.300.000 keok nu jutaan ku 300 maknya jelema sapada heran keok ku jelema 2 kamaksiatan umpamana gitu teak pada ayeuna alhamdulillah Jablay geus miti leungit baheula pan terkenal Saritemna Bandung teh mengkol ka Gardu Jati katelahna kebon tangkil tempat anu pasti Saritem tempat nu nyempil bikang pabaliut nawisan barang nu nyumput jalu nu kapincut ka kamar langsung diurut bararade ieu eta teh ya beak ayeuna mah ngan alhamdulillah Bandung kota Bandung bersih ayeuna teh pindah ka deket uing ka Cileunyi mata kuring nelfon Bupati Bandung Pak Obar bikin atuh ceng perda jika padada sugan pindah ka Garut kuing nelfon Bupati Garut Pak Agus Supredi nyian pagar betis di Garut pindah ka Tasik nyian nelfon Pak Tatang nyian perda pindah ka Ciamis kuing nelfon Pangkon nyian perda sugan pindah ka Banjar
di Banjar nelpon Pak Herman nyen perda kan ditingker baku peraturan bet boro-boro jablay atuh geuning judi nu keur mahabu pan pada herang keur zaman togel mararasang aing nya oh kada masing teu ngaku ge da katanya sok masang togel mah dekok taragna ge kan tukang togel mah sok nanya sabaraha nomor nu keluar 2 3 edan aing tibalik 3 2 ge lah santra gante 13 kali nepak antarang kali sabulan dekok taragna teh. Begitu political will dari seorang Sutanto Kapolri, judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apa dengan sabulan gak beak tatogel teh? Matak mun ayeuna aya kene aparat di bawah, nu tadi nama justru polisi, tiba-tiba polisi tukang nyeun kateucregan, tukang nyeun kamaksiatan, judi segala rupa, tinggal ngelaporkan eta ka Kapolda, ku aing dilaporkeunana ge. Ari Kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan aya keneh pika sebelah laporkan ku rakyat. Hese amat sih. Kitu nya. Eta teh contoh-contohna kitu. Sabab ayeuna teh kadang-kadang di desa kuring di Garut aya wae eta teh kitu. Tukang laporkeunna uing. Alhamdulillah diberesan kabeh. Kamari 2 Kapolsek beak ku aing kamari. Dianggap cetek ajengan gaul aing mah tuh wawuhna ge geus level Kapolda aing mah teuing sok we teu percaya mah tanyakeun ku Kapolsek ku Kapolres teh Ciamis cik wawuheun teh Kapolda ka Jujun tukang dahar bareng teh jeung aing tah jig tanyakeun ti miti Edi Darna di Pika Sudarko ayeuna jig tanyakeun ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah manawi kade 1 kali Kapolri ngomong berantas judi KB jadi geus tinggal aya kawani teu eueuh ayeuna aparat keur ngabereskeun kamaksiatan tinggal sakitu ayeuna mah